pokoknya mah lebih ka ngaleungit eta teh. Ngan ukur berita Rasman Hotman, Rasman Hotman, Ratman Hotman, lebih ka giung. Sebelah hidup di Bandung, ngaliwat dalam resapan, aya daya luk kantos kaso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, mugia wargi mengayi di mana wae ayana, panjang yuswa bari sehat, jembar rezekina rahayu dunia rawu akhirat. Nah, dina anjing ieu simkuring kaemot rame dina stasiun televisi, hampir sadaya stasiun televisi ngabahas perkawis ieu tahnya. Nah, tapi satu acana umat di subscribe ya, supados mangai semangat dina ngadamel video-video anu malah mandar ke jantan manfaat ka urang kita seperti itu. Ulah hilap di like, di komen eta teh jantan energi nya, jantan inspirasi oge kanggo mangayeuna supados ngadamel video anu langkung sae nu rangkung ngahibur kita. Kaemut dina kajantenan sabaraha dinten kapengker gitunya. Aya kajantenan di antara inohong saestuna mah eta teh praktisi hukumnya anu sakadaahna mah memang maparin contoh ka urang masyarakat anu memang awam hukum seperti itu. Nilai-nilai anu dicanak tina nilai-nilai moral anu dicanak tina ilmu hukum saestuna mah kedah dikapayunkeun gitu nya. Nah, ieu ya simkuring nyorot nya nu tadi teh paceng kadadana antawis Bang Rasman sareng Bang Hotman. Nah, padahal sami-sami orang Batak eta teh nya. Nah, tapi teu kitu geuningan mungguh paceng kadan mah antawis anu caket kadang-kadangnya senok mah tara paket rok jeung pacul tapi osok jeung piring atanapi jeung garpuh gitu ta. Simkuring mau ngabahas awal tina paceng kadan eta gitu nya. Tapi anu simkuring kataji nyeta yen ieu teh memang kajantenan anu luar biasa. Komo lamun nilik kana kajantenan kamari pengacara Bang Rasman nepi ka naik kana luhur meja, padahal praktisi hukum advokat nya anu kaiket ku aturan-aturan anu sakedah nama nya kedah tos asak dina berucap bertingkah gitunya saestu nama sawios nya. Tapi ieu mah supados janten ilmu kanggo urang sadayana kita. Uih deui eta ku hebatna nya paceng kadan dua manusia ieu nepi ka berita-berita kasus korupsi anu penting di Indonesia, penerapan hukum terhadap tindak pidana korupsi nepi ka ngalelep dina berita. Erek dina berita mainstream nya, erek dina media online. Pokoknya mah nepi ka ngaleungit eta teh. Ngan ukur berita Rasman Hotman, Rasman Hotman, Ratman Hotman, nepi ka giung. Eta ditingali ku simkuring dina televisi nya. Arek stasiun televisi TV One anu biasana osok ngokolakeun nya berita-berita perkara perkembangan kebijakan negara nya. Nepikeun ka poho tang ngomongkeun paceng kadan dua jelema eta. Nah, terus deui televisi Kompasnya hantem ngomongkeun eta. Apa jadi giungnya? Tah, kitu tah. Nah, aya naon ieu teh? Nah, keur ngaruang warta-warta perkara korupsi kita. Nya, jadi pertanyaan apanan memang maranehanana berhasil ieu dua insan ieu teh berhasilnya dina viral. Kedua jalmi ieu berhasil dina viral, termasuk ka penasihat hukumna sadayana jadi kacanak viral, jadi sohor gitu ta. Salajengna
Saur simkuring ieu pacengkadan moal reureuh nepi ka dieu. Mudah-mudahan ieu teh pasea asli ari cik simkuring mah. Sabab lamun bobodoan pan sok aya kiwari mah ningannya pasea sok pasea bobodoan kitunya. Ayeuna pacengkadan bobodoan kitunya. Nah, kadang-kadang papacangan bobodoan ngarah viral gitu tah disebutna teh pansos cenah. Tapi ieu mudah-mudahan simkuringnya ngadoa teh gitunya harapan teh ieu teh pacengkadan teh cing asli. Ngarah naon Mang Ayi cenah meni resep kana pacengkadan lain kitu ari simkuring mah nya. Tapi ieu bakal siliboretekeun nya. Jadi alhasil nilai-nilai kejujuran bakal diuji dina perkara ieu mah gitunya. Nah, Bang Rasman atanapi Bang Hotman da ieu lain tokoh anu ecek-ecek nya, tapi dua figur anu geus mancanagara gitunya, anu geus makalangan, anu geus moyan tokoh hukum anu kudu ngajunjung tinggi nilai-nilai moral masyarakat bangsa jeung nagara. Pacengkadan cing kumaha tungtungna gitunya. Duanana nyekel duit laloba duit. Komo Bang Hotman mah apa nunjuk lagi kikieu nya. Dasina 200 juta geus duitna teh loba pisan tah. Ieu cik kumaha ciknya dina akhir caritana gitunya tah. Ieu jadi naon jadi bakal silih boretekeun tanya, bakal silih buka gitu tah. Da awalna kejadian di pengadilan teh ya eta awalna mah tina eta hakim mutuskeun ieu persidangan berikutnya kudu persidangan tertutup sabab mengandung hal-hal anu memang sensitif nya patari moral etika tah sakitu. Tapi Bang Rasman tetap hayang terbuka. Aya naon ieu tah kitunya. Berarti Bang Rasman wanieun buka-bukaan. Nah, urang tinggalnya ke kapayun. Salajengna nilai edukasi tina kejadian ieu nyaeta saur simkuring mah ieu teh memang jadi batu uji nya. Batu uji kejadian ieu teh kanggo institusi hukum nya. Ayeuna ieu nu pacengkadan teh dua raksasa nya sapertos kitu nya. Sok sanaos ieu mah tina segi anu sanes kitu nya raksasana teh kitu tah. Bang Hotman kaceluk atunya figur tokoh praktisi hukum anu sukses gitu nya. Acisna seueur gitu nya. Lajeng Bang Rasman oge gitu keneh gitu nya. Pengacara anu sohor, advokat anu penuh dengan sensasi gitu tanya. Nah, seperti cing kumaha tanya. Tapi leres janten batu ujian. Kanggo saha? Kanggo institusi hukum resmi di Indonesia. Tanya. Ayeuna kepolisian nya pan meureun instrumen hukum di Indonesia teh kan aya sabaraha nya kitu nya, aya kepolisian, aya kejaksaan, aya Mahkamah Agung kitu nya, aya komisi yudisia. Tah khususnya nu opat eta nya sapertos kumaha engke dina ngarengsekeun pacengkadan ieu gitu sesuai hukum, norma-norma sareng etika anu dianut ku bangsa Indonesia gitu. Bang Hotman tos jerewetan. Tolong Kapolda bertindak tegas. Gitu sangemna teh. Nu hartosna diharapkan oleh Bang Hotman polisi bertindak tegas atas kejadian di pengadilan kemarin. Seperti gitu. Jadi dalam hal ieu polisi diuji. Aya teu kawanina gitu tah. Aya teu itikat baikna keur menyelesaikan ieu.
aya teu goodwill-na keur memperbaiki citra polisi di hadapan rakyat jeung masyarakat Indonesia. Tah ieu batu ujian kanggo polisi. Kitu pon kanggo jaksa. Tah cing sapertos kumaha tindakan jaksa. Tah ayeuna Mahkamah Agung selaku institusi peradilannya anu memegang otoritas putusan kitu tanya. Sapertos kumaha memandang kasus ieu kitu nya ti mimiti kasus ti mimiti penanganan kasus ku polisi nepikeun kejaksaan, nepikeun ka pengadilan. Tah cik kumaha tah tindakan Mahkamah Agung teh nah ieu teh bener kaasup penghinaan terhadap sistem peradilan Indonesia gitunya. Kejadian kamari teh ku pengacarana Bang Rasman teh gitunya atanapi kumaha tah eta kahiji. Anu kaduana sabenerna ieu teh kasus teh seperti kumaha konstruksi hukumna teh gitunya. Atuh kitu deui ka komisi yudisialnya anu fungsina teh ngajaga marwah peradilan, ngajaga marwah sistem hukum di Indonesia nya kumaha tah itu. Jadi memang ieu teh katawis sederhana tapi janten batu uji kanggo sistem peradilan Indonesia eta panginten edukasi namanya. Nah simkuring panginten insyaallah kapayun urang pajang deui nya hapunten bilih aya anu ka Badung harigu kadupak redak kasundul kalbu kaciwit ati sihapuntenna kitu nya. Sakitu anu tiasa dipedar dina video ieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.